orang mana jauh jalanan. Aduh coba atuh gerak. Gerak cobaan ya gerak. Pikiran kumaha be atuh. Ari kumaha nya motor mah ya mana jauh dia ka jalan ya. Kumaha cenah ieu. Coba gigandeng ieu gerbek bae. Orang rame ada dorong dia. Jangan pakai ayu. Gara-gara coba kumaha ya. Balan si anak kamarana nyain sorangan bae ayu nya jauh ka jalan geuning ayu gara-dorong. Terbalik bae ka dieu. Salah. Kumaha ieu cenah jauh ka jalan cenah ieu kumaha. Dia geus jam 5 geus murid. Jeung lain mah dipikiran nak dinaon, da gendeng bae. Budak ke mana cenah? Obrek, bolot, mana nih? Kasar jaksa, jangan dua mana? Ya kumaha cenah ya. Kalau labor ya budak teh. Dasar jasli, dasar serwiti ya kumaha cenah ieu. Mulai penulungan kieu. Kata dia ada dah. Kemana dia? Keren amat penampilan nak. Tapi polisi gaya-gaya Alifia budak kampung oge. Iya, mengarana gitu sih. Nempuan si obrek tuh. Obrek, kan bagi gunung. Dua polos ya tahu. Jangan gitu. Perlu ay. Allahu Akbar. Aduh tuh. Dak siang mangihan si Marni jeung si Rahmat teh. Nya, jadi anu awi aing. Ante. Wah, si edan jeung eta ngagunggan budak. Abang kunang tuh. Lah pokona mah ngagunggan budak be. Oh iya, ini kemana? Heeh. Oh, tarik maghrib ya? Tinggal deket. Ang kapangitan ni kumanya, jadi kumaha bae ieu. Ini pasti dipuin si setelan kan dah kalah. Oh, abang bagus. Iya, ini nambah pada udah tuh di dinya aya nak ngarik security teh ya. Semar, kenal tuh. Kenal naon sih? Biasa panggil senani dua mentak pagebuk ke orang. Nek jeung naon? Nah, sana jeung duaan sana Semar jeung Surah mah. What ya? Orang pasti anu gara-gara tadi teh motor. Lupa bener tuh. Gerak kabur wae. Iya, tadi kan.